Prezi website numirut tina larapna pengajaran tata rucingan. Yuk orang sekseni sasarangan. Nepangkeun SIM kuring Windiana Nurhalisa kalawan NIM 2300717 kelas 4A Prodi Pendidikan Bahasa Sunda. Ieu teh pancen pikeun nyumponan mata kuliah teknologi digital dalam pembelajaran bahasa anu diampu ku Dr. Harisanto Sanugraha MPD. Kade ulah lali like, komen, sareng share-nya. Nah kudu tata rucingan sabab ieu teh mangrupa sarana pendidikan karakter pikeun ngamumule basa Sunda oge warusan lisan budaya Sunda sarta mangrupa identitas budaya baraya. Naon tata rucingan teh? Tah tata rucingan mangrupa kaulinan ngaluarkeun rupa-rupa tarucing. Kecap asalna tarucing turucing. Hartina teh kabeh runtuyan omongan anu kudu diteangan hartina babadean. Sumber Kamus Digital Sunda Digi. Ibaratnya contohna anu diakod maju anu ngakod cicing, jawabana pancuran. Laju aya anak nakolan induk, jawabana panakol beduk. Nah, iya aplikasi Prezina baraya nanging dina aplikasi teh berbayar. Janten orang dina website wae nya. Tah, orang ketik Prezi pilarian di pencarian di Chrome. Laju, pamitos aya orang klik template. Sangkan langsung wae nya. Tah baraya tuh seurnya tiasa katingal. Teras aya oge kategori. Nah, tuh sadayana seurnya. Tah, abi mah bade kana kategori anu edukasi baraya. Nah, iya tuh tiasa ditinggalnya. Tuh sapertos kieu. Salaresna ieu teh sapertos Canva atanapi PowerPoint bae. Nanging rada benten. Nah, kieu tampilanna baraya. Tah, urang kari lebetkeun wae materi-materina. Nah, abi di dieu kan nyandak tata rucingan. Janten ngalebetkeun materi tata rucingan tuh di judulan. Kade ieu teh materi ajarna SIM kuring oge nyandak di buku ajar gitu anu aya di aplikasi iPusnas. Tah lebetkeun no sapertos kitu. Hari tiasa oge di Robi fona atanapi format-formatna tuh tiasa ditinggalnya warnana oge gitu. Itu langkung gampil gitu sapertos Canva aya templatena janten kantun ngalebetkeun bae. Teras anu rada ngabentenkeun ieu aplikasi Prezi teh animasina. Tuh. Ya tuh tiasa ditinggal eta zoom in. Ya. Zoom in. Ayo zoom in. Tuh baraya langsung dilebet-lebetkeun wae. Tah bata rucingan oge sanes aya di Sunda Wungkul nanging di Malayu oge aya, di Nusa Jana oge aya. Kami di Nusa Sanes nama disebatna teh teka-teki gitu baraya. Yoge aya nu sababaraha slide ku SIM kuring dihapus margi seueur teuing tuh diatur-atur deui we eta mah kumaha para panonton kumaha baraya bade dirobi sapertos kumaha tuh ku SIM kuring dirobi fonna dirobi warnana ukuranna sangkan leuwih ngirut deui lebet kana contoh tata rucinganna. Ieu tah hasil akhirnya sapertos kieu baraya. Tuh, sapertos gitunya. Nah, tuh kita zoom out, ya zoom in. Baraya, tah, sayanya mau ngelebetkan wungkul. Tuh, sapertos gitunya, baraya. Salaresna fitur-fitur animasi nage tos aya bawaan, nanging tiasa deui dirobih kumaha para baraya gitu bari dikumahakeun. Nyidut aplikasi ieu teh aya fitur anu sapertos kieu kanggo tata rucingan. Janten nalika diklik tuh muncul
jawabanana. Janten para murid atau siswa teh tak canterang gitu jawabanana naon, jadi mungkin tiasa lebak heula jawabanana naon pas diklik tah muncul jawabanna kitu baraya. Terus ieu teh tiasa diekspor ke sabab berbayar per bulan teh $4. Janten tiasa wae presentasi teh ngalangkungan website gitu. Seperti skill tadi tuh present gitu tiasa itu teh. Gitu baraya, hatur nuhun. Sumber ajar SIM kuring nyandak di aplikasi Ipusnas, buku digital tata rucingan orang Sunda, buku tata rucingan, Sinarang Kamus Digital Sunda Digi. Sakitu wae anu tiasa dipedar. Hapunten bilihna seueur kakirangan. Hurip Sunda.